motor dari naik ke barangnya ini kan. Halus motor namun di semua Angku naonnya motor? Gimana nih? Biasa ya rusak. Tas amang. Oh, Ini rusak. dari jalan karena memang baru. Oh, saya pun bensin meren. Kira udah bensin. Asalnya aku udah diisian tadi diisian. Naona tuh? Mana? Terus gimana? Tas amang. Tira rencangan. Kayak naik kemana gitu? UI. Coba andai coba gerak. Sok. Eteun bengkel we. Telepon. Coba transfer tadi. Tebih di mah. Di mana ya? Itunya, Pak. Oke, dia sudah, Pak. Ya tujuannya ada hari di atas kita mungkin dia bukan ada tujuan makanya tadi dia satu cewek neng yo ya tukang ngomong konsultasian bisa karena ojek mah itunya Ih, bios we. itu sok bisa karena ojek tahunya daripada mah bahaya tuh berarti Bener tuh. Nuhun ya, Pak. iya sok Ayo. Usah kamu kiai potong
Oi ka dieu Nip. Nip ka dieu lah. Udah dinyandel teh. Sok. Ieu pangadakeun useup cing euy. Aku beulit ya. Iya, coba. Sampai di mana pangetakeun? Ayo sebeutik alus ya. Kalau saya tahu pergi usap malpoy atau mah Ngajian ngaji ya. alus pinya. Wah, sebenarnya nanti lomba. Coba gitu. Oh, Pak. Ayeuna geuseup deui. Arek. Padahal tuh. Ayo. Tak useup na tuh kan. Tah harapna pabeulit ieu. Ayo usupna potong ya. Wah, ini perlu diganti deh, Mas. Ayo kuseup ieu ya. Lumayan. Ayo leutik teuing teu. Nah, aja ya, Mas. Kalau nilem. Biar bejana di lembur orang kerja Bija naon? virus naon kemarin di corona gitu. Rokona meureun. Nah, udah di batur itu tidak tinggal. Tong dideuketan katanya bat. Kan mana tadi tuh usap deh pokok kan? Kalian mana? Anu ieu. Belum eta. Yo diusupna. Hah? Berayah hiji ya. Karena tuh kan bukan menang gede laukna. Moal kuat kan urang geus mati. Ah, Da leutik. Nip. ya, Tadi kok virus naon teh tadi? corona. Coronanya? Nah bisa nyebar ka urang. Karuhane. Orangnya jadi tua nih we ya nama ulin peti. Rarian harus. Di Arab gua apa di Arab? Heeh. Ih, lain mesti di makam bukan mah. Bisa sholat Isya aja. Penting sok kemana tuh? Nah, sok aya we di imah. Di mah? Imah mah ada aya nu teu menang ka mana-mana cenah. Jarang. Iya, nanti naonnya. Teuing bejana mah tingkina mah. Semacam naon, lu naon tuh. Pengen dina Facebook, mau dina WA. Heeh. Sekaya teh informasi nu kitu. Lewat teh kurang. Jalan tuh si gawe we Mana? tuh jalan. Meta, gerawan sih. Hei. Weh, kenaon? Mek kadila me. Kasih em gini. Balian. Habis dikait ya. Tuh, arah-arah Ari maraneh keur naraon di dieu? Iya, saya keur ngomongkeun penyakit zaman ayeuna kok. Penyakit naon ih? Itu apa? Penyakit naon? Na Facebook besok aya kok. Ih, nu urang teh paketan. Astagfirullah.
lo berapa paketannya tak HP halus gitu. Ih kala iya penyakit naon sok ngararejat kieu. Nah siapa nih apalin? Eta non virus naon? Corona gitu. Corona. Corona. Kala ai virus corona model kumaha? Waduh kal, ke dia mongkot ya guys, teh apal emet. Kumahanya? Kakaknya tak batuk bieu. Ah sok ngararejat kieu maraneh mah. Gak bisa sok itunya nih. Ini kurang. Yuh, nu bener ieu virus teh nu model kumaha? Gejala masih gak batuk karena itu. Yuh urang keur batuk kumaha tuh? Lain gancang-gancang geura di. Eta tuh periksa. Tapi sih di solatan manten kayak. Gerepekan. Emang sok kegerepekan? Oh sok. Penyakit itu mah teu kanyawan jeung nyawas we eueuh. Naon nu leos eueuh? Oh dina eta kok dina Facebook dah kok. Heeh. Ya dari orangnya nana ya. Beunang ka virusan. Oh nya? Hek eta kumaha? Ayeuna kumaha tuh ayeuna? Ayeuna kumaha? Disebutan si corona we na teh. Tapi mah nya teh canpai. Can naon? Aku di solatan lagi. Ya kudu pae heula, karek disolatan aing maneh. Ya jangan ya. Orang jadi siun aya. Mata gancang-gancang oh iyo. Ke dokter atau ke mana? Tahu baran itu teh. Di mana atuh tukang baran nu karer itu? Teu apa urang mah? Di puskesmas atuh. Di saung ieu. Alir urang bisi pae. Udah masuk taralila cenah. Maraneh Sapoe dua poenya. Ayeuna cager isuk eueuh. Heeh. Ini kan dijaga kan. Ini mending teu cager sia mah lieur. Pancing hanif kayak gitunya. Waduh ya urang. Si mamane penyebabna corona teh? Ya mau atunya. Soleh. Kurang sehat teh. Sehat. Urang ge sehat meureun. Laku tadi batuknya. Ieu mah batuk biasa we. Yo aing batuk mah batuk biasa. Bisi mah corona mah naon kumaha? Teu apal virusna sagede kumaha teu apal. Aneh. Bener oke nya. So, bener kan orang? Orang belum ngelawanya. Era tadi tuh ya perlu Perlu naon gitu. manggulan pare. Kita kadain di sana apa kayak Ini corona aja. ih KBW corona ya. Mungkin kemana nih? Ngusap wae. Hah? Ngusap wae yuk. Lah ieu can. Tangga saya teman kayak di itu Di itu Berasa enggak tuh? Sok beresan. Yuk. Tas bagus. Tadi kita biasa itu sih. Guys, tadi geus dibawa.
Siap naon tuh siap jair. Ya sudah jair segede kieu. Kalau udah Oh. Enggak ada gua angkot itu lila tadi teh. angkot ayah tuh tadi ya. Iya nih cek teh angkot itu geus lila. Udah gua capek numpang panuna. Itu tadi. Gering meren. Oh. Lain eta maneh aya kabarna si anu orang dieu teh anu beunang teh ku ieu ku virus teh naon virus kok naon kolorna Oh. eta Corona. corona si emang eta nih aya cenah geus beunangnya orang dieu apa tuh sok di topi heuh sok make topi eta si bapak-bapak eta heuh cenah geus beunang sih teh Gitu. kade terus karek nyaho orang pan tadi bahasa isuk-isuk mandi set geus mandi cokolot kade cenah si mang eta cenah geus beunang ya aya bejana di puskesmas bener sih teh kade terus corona eta geus dicurigai geus diponis bapak eta mah Aya lempang lagi itunya. teuing ceng aduh karunya nu poinna mah karunya heuh urang ge eta kan anu udah kumaha karena penyakit teh pilih-pilih kan Tapi koneng nonton jadi eta udah pengawan teh Sungguh eta budak nama teh. eta budak pengawan eta mah Mau wawan. tak aing nyambah heula ceng teh sieun di lembur mah kieu mah embung power Mau jadi kota apa deh? tapi ieu bener ting teu nya model di Jakarta geus aya cenah ieu virus eta geus nyampe ka daerah kota ge di Jakarta terus di mana Bogor. di Bogor geus aya nu maot teh di Tangerang geus aya cenah atau cenah ge punya orang lembur beunang si Mang eta oh udah lah si Mang eta sok jauh tara sih Tara sih. budak mah nu bieu sih teh Budak balik baik. eta budak mah nu bieu Anu bieu eta budak. oh tadi ngaliwat ka dieu set Anu lebih ka dieu nya. eta Sia. Beunang deui jeung namanya. benang teh Mana di angkot nang ge eueuh. aing Kadang nya ka dia angkot mah. masalah poe ieu urang rame sih ngaliwat di lembur euy nya Biasa cegah mah. heeh ieu anu nyaraba si apa teu Mang Heri apa Mang Heri ge ayeuna balaliknya bae di Jakarta teh cenah nyebut mah ibur cenah virus nu kitu terus cek naon da cek presiden cenah nu dagang teu meunang ieu naon teu meunang dagang cenah nya Mana? heuh betul kita baralik Di Pararekeun. heeh sakola di Pararekeun ieu ge nya Kumaha pada urang. eta di sekolah mana pre bil di Pararekeun sekolah 2 minggu ieu. virus gara-gara virus Ah, cek mau benang ieu. coba gak pikiran tapi guru nama masuk anu asumsi ya guru nama biasa asup punya murid diprekeun eta kumaha ieu budal kitu Sama hayang cen ngerasa gegerbegan mah ieu nya dan setan mah terus. tapi usup sih ya maksudnya ting ieu nya maksudnya penyebaran anak aing mah bingung teh si virus eta teh bisa teh kan model flu atau non batuk mah nya nyebarna teh lewat dieu nya dan kitu Tepa gitu. tepa Tahu kumaha. can paham urang ge eta aya heueuh cek aing di babaturan aing anu ting cuman can dipastikeun eta gering naon mah teh acan cuman babaturan urang teh dina gejala mah geus aya katempo Negatif nya mau dina gejala nih gejala modal batuk. kicip sabeula mah teh kicip sabeula gituan matana teh heeh moal kitu ieu corona mah cek urang teh eta heeh eta ngendong di imah urang jam 3 peuting udang bedug cenah ting sugan aing keur ribut di luar teh peperengkelan we teh di luar cek ieu kunaon budak cek urang teh moal kitu kasurupan mah turubuk heeh kieu muntangan kana meja muntangan kieu beli pelanggingan teh si budakna teh eta Obat dengan ting ceng teh antara kasurupan jeung ku corona ceng teh
ieu mah corona cek urang teh heueuh. Disampeurkeun karunya budak keneh heueuh. Ceng kunaon cenah. Teu mang. Geus. Jong jangan pan aing teh kitu cenah. Main game deui aing teh heueuh. Terus main game da aing make handset. Ada yang ngagentruk. Kudu bag deui oh. Kedua kali teh. Kedua kalina. Aing penasaran cek aing teh. Mau keluar. Si budak teh da keur ngurumbruk cek aing budak eta. Oke, ngagoler. Enggak. Wah, cek teh corona geus jadi cek teh eta tah. Aya isuk dina eta kumaha budakna. Cenah kabar di kayeuna Oh, ge ikan. bisi tanggung jawab aing ge jadi pertanyaan aing ge. Mau jadi pertanyaan mah aing bingung, Pak. Ini model virus itu nih. Kira-kira model Ultraman. Benar. Aing besok parari ngong. Wah, gitu yang Ultraman kena virus mah. Mual meureun anu kitu. Pan mah. baju lagi gitu lah. Hei, iya karena nongkrong. Aing Kenapa mau kenaon keur deh? nungguan angkot lila curang teh. Sok diuk. Nungguan angkot lila. Lah, Iya, nah pindah. sok Banyak nguseup kali nama. Terus di mana tuh? Jajan. Naon sih Penta? Naon? Suhu. Oh, Januari euy. Loba duit. ada suhu. Juga suhu kayak corona. Bisa jadinya. Heeh, cepet Penta eh. Orang nungguan angkot dari ke kota. Meh. Emang tuh jajan? Ya. Ini masuknya ke sila, Meh. Ini Gusti lah. Nah, laut teh. Asaan? Wah, Bener benang ke corona. Enggak, angkot tidak, euy. Enggak, nungguan angkot. Enggak. kayaknya pada atuh aya tah. Jam 2. Kayak jam 4 kah? Dia mau apaan? Jam 3. 4. Jam 3. Lain, Meh. Ada Meh ini jeung orang mana ka Bogor? Bukan ada sih Hah? meh. Boba sih ada. Boba. Iya, orang mah kaboga ka hiji, kaboga. Jeung orang mana enak? Orang Panumbangan. Apa Panumbangan? Ini orang Tasik, terus cerai, terus putus. Mang, tadi lah Mang. Mau gitu? Sok Mang, terjadi kemana gitu? Sok. Ini Ngomong lagi itunya. eta, tadi anak ngaliwat nih. Kan bieu. Iya bapana beunang. Kenang naon? Beunang ku virus corona. Jangan jaket kulitnya. Yo jaket nama tadi nyaho tuh. Itu warna teh koneng tadi nama. Iya, bener ya marane. Eta bener. Si bapak eta beunang. Untungnya teh ka dieu nya. Aing bisa nyampurkeun di ka dieu sia. Kamari orang ngobrol jeung Emang Power aing deket mana? Ayo lagi ya. Diunggul. Emang dadan nih? Ya, kumaha tuh? Enggak. Orang ketularan. Iya merang tuh, bahasana merang tuh. Karena tuh sih. Batuk. Semua benar. Guys pariksa, mana yang pariksa? Diobat. Gatel buntu. Topina. Kata foto Topina. Foto Topina. Warna abu-abu. Kurang yang kata Topina warna koneng tadi nama. Pakatku panas tina corona. Bajuna abu-abu deui. Sarua tina corona. Efek mah. Wah gitu. Tapi kuat cara teh dijogen ya we cengke. Ya, bisa mah eta teh lain ku corona. Emang geus dipariksa eta negatif. Cek dokter sarmeh cek dokter. Emang negatif eta teh. Cek dokter si bapak eta teh geus keuna. Positif. Minimal mana daya jarak yang si bapak eta teh ngobrol teh. Eta leuwihnya. Ieu yuk, urang teh kamari pahareup ngomong. Ieu, Berpegangan tuh. untuk atuh jengkolan. Tuh, ngomong, "Mangai ka mana?" Erek ka warung neng, cenah. Urang teh dibere we eta. Dibere jang duit, dibere duit cenah. Iya, Jung iya, bisi ya. erek eta cenah, erek meuli minum. Geus mana geura balik bebeja ka kolot pariksa. Bahaya, Paul. Wah, ieu nu bener anjing ieu. Bisi dina hawana si bapak eta teh. Ngomong emeh. Ini lah angkot, euy. Di tadi aing 3:30 nungguan di dieu.
Terus balik. Jadi dia tuh enggak Balik. Balik periksa. Kaur. Gimana tukang meriksana? Kalau tidak ke puskesmas, minta ubar. Terus balik. Ah, orang balik ya, bisa. Ya, bisa kuat yang lari. Mau balik. Balik. Balik mandi. Halim. Ya, kumaha orang iya. Astagfirullah. Balik lah bebeja ka kolot. Nah, tadi kita ngomong jeung si Mang Corona. Ya orang kumaha. Si Neng Tati kata positif. Minta periksa. Orang balik ayeuna. Salmin. Balik lah bebeja ka kolot. Balik. Balik mal bener. Bebeja. Mah, katanya di terus ngobrol jeung si bapak nu Corona. Kata oh, gas, mau bener, gas, udah balik, gas, udah balik, mau bener, bebeja ka kolot, Terus orang berjalannya apa beja? Lu kumaha? Astagfirullah. balik mau ya, Gak cirik itu. arunya, oraken, berikan kawin, kumaha, Gagal masa depan tanya. gas balik lah, balik, mau bener, mandi, Rencang periksa. kamu curi. Mandi, balik bebeja. Si negatif. Sahadat lah, sahadat. Mata sahadat. Kayak nih, balik deh, tuh kan dia deui sia teh. Usir mah ngeta paut aing. Ayolah Cang Ngusep, ini cuacana. Ngerti yuk. Aku siapa? Ngusep lah. Yang kalau pun menang, iya laukna bikin kaya sa, kamang iwa. Oh, Kalau tadi eta. Bikinnya kamang iwa. Laukna. Kang ngucup di dia kan Enggak angkot. Nangguan tahu orang mah, nangguan angkot. Nanti lanjut Kak. Oke siap. Tanya, Yuk. jong sing hasil. Tip. Ada apa si Eme bejana mau ke papangi jeung si Eme bejaan lah. Andian sahadat gitu. Lain, makanya kurang teh bisa minum. Jadi buku sebenarnya. Bill, mana itu suara nggak? Radio kalau gini. Lain orang teh geus sih diperiksa sama dokter. Dan cuma ai dokter sih nyarankeun mah ngan 1 gelas juga. Pada udah. Jadi teuing lamun kana sulit mah kumaha. Jadi intina mah berapa ada geus sih diberi obat kan. Diberi obat di dokter gitu. Tapi ai baturna lolobana beda ayeuna terusul banyak fitnah corona gitu. Jadi kecurigaan lain teh ieu urang teh tidak punya eta gitu. Cuk, hari cuk. Kakak, Emang saya ngasih jadi gitu. Angkot kebulitan euy. Jadi, Gimana? rek mangkat ieu nya, Pak. Mungkin angkot teh sepulah wah. Jadi, kurang periksa di dokter. Nyeri uteng, orang seminggu nyeri uteng dalam. Ya, hari intinya mah
ke dokter gitu ke dokter ulah pada jadi lu bating kadang-kadang asup nu para itu beli nya kopi terus mulai lada gitu tah orang teh soalnya berarti lain kena penyakit virus eta lain oh hayu atuh mencret bisa yang apa-apa teh jeung teuing sabenerna mah oh mang kurang ieu tadi teh mah mau kasih efek mau kasih iya tadi si nanti ada kena virus corona cuma gitu ada gede bagan jadi gitu kurang sih oh penyakit muncul sih mencret gitu dah kayak bisa ya ulah kena penyakit kita orang jadi kagosip itu kagosip corona pas ngobrol si Eme cerita ngobrol jeung si Mang cenah kamari papanggih cenah dibere duit kan cenah batuk-batuk lah si Eme teh eta wah bener cenah teh corona ieu mah gitu pikir urang teh oh jadi inti nama urang teh kagosip corona ya oh si bapak eta teh jadi bukan sebenarnya mata sempat tadi dia bahasa reknya bang ya sieun ketepaan gitu mah sieun ketepaan makanya gitu-gitu berarti bohong ya mah ngagosip corona teh ayo baik udah semua tidak kena virus corona tidak oh tapi bahasa tadi papanggih manggil urangnya bahasa manggil angkot yang soalnya ngomong ke si Eme ge mau digelawan jeung si Mang eta mah virus corona eta urang dia panggil yang jalma dia panggil jalma eta jalma harta jeung urang teh diri euteun sebenarnya mah ieu ceret gitu Meh, gitu. Kemana? Iya, rekod itu. Di kelas yuk. Dari tadi. Iya. Kayak mau. Anu tadi orang ngomong penyakit si bapak ieu si Mang ieu Lu corona. bohong eripet teh ai maneh Pengaruh, mantap mau sok corona dulu, dah kali banyak tahu corona. hanya gitu mah sebab was-was riwang kumaha sih keur usum kos ieu tuh si bapak ieu kan gerjedan si Mang ieu teh Ku naon teh? jadi bocor Cenah kitu urang. Oh, geus dipariksa ieu ka dokter, dipariksa. ai pikir urang mapan gejala sarua jeung virus corona gitu began gitu tapi mana kalau bapak jaka kepada pembut Henteu. kayak tetep orang-orang kene Oh, iya mang. Tukang nyebarkeun teh. orang kan nempo maneh batu pae tos menang duit si Mang ieu Iya ada pengaruh. Lain ieu paihan urang. Kayaknya dia panggilin jelema. Malinggir. Berarti ieu nu ngagosip sebenarnya ieu. tapi nanti jauh nama cuma ke Eme kasih Hanif aja kasih Kubir ngomong teh Gus, kalau soal penerangan deui ayeuna mah setuju.